buahna si Bos Gonet ka Mang Danu. Sampurasun. Sampai. Mang Wawan. Mohon Pak Danu. Iya, Mang kalebet. Kek. Ah. Kek. Ada ya, Gar? Aya naon, Ceu? Bejakeun ke si Bos Gonet. Iya, siap. Bikin teh 1 juta. Ulah. Gede-gede teuing. Gitu. 500. Tah, rame mah saya. Mau capek-capek ke motornya. Siap. Bener. Siap. Oke lah. Reka mana aja? Bade atuh. Nya atuh nya. Ya. Oke, teh Om. Siap. Sip. Turun. Namanya. Aduh. Beresin. Dicek dulu kayaknya. Aya cengek. Plastikna aya. Paslah yang ieu aya. Geuningan. Seueur dagangan teh tiap dinten majeng. Aduh. Nuhun Gusti. Tos aya nomor janten masih hanambut kanggo modal. Janten tiap dinten hasilnya lumayan. Luar biasa Gusti teh bager. Mudah-mudahan Gusti dinten ieu oge laris manis tiasa ngarengsekeun kontrakan, bangunan kontrakan barudak ka sakolana atuh lancar bayaranana. Wareg beteungna luar biasa. Mugi Gusti ngaberkahan. Gorengan. Ieu mangga gorengan. Oh, mohon Pak Lurah. Mangga. Panginten abdi sakedap deui ka itu bapaknya. Semohon. Mangga. Hapunten Pak. Mangga. Aduh, kumaha ieu rapatnya. Mangkani ngatos janjian. Tapi Pak Lurah ieu nyauran rapat deui. Aduh. Sampurasun. Rampes. Oh, aduh, tuh. Pak RT. Rampes. Pak RT. Geuningan aya Budes. Semohon apaan kalebet panitia abdi oge. Manawi teh teu sumping. Tuh. Biasa. Si ibuna atos nyayogikeun ti luang. Kalau resan Nya tuh. pisan atuh geuning. Mohon. Tapi hapunten ieu teh. Nembe aya Pak Lurah nelepon dipiwarang ka bumina aya rapat saurna teh. Mangga rapat mah. Mohon. Datos disayogikeun ya. Mohon teh eta nu penting nama ieu Pak RT. Pasidernya ieu teh. Hapunten buderenya. Mohon teh sawios. Mangga atuh lajengkeun caralik. Mangga Caralik. mohon Pak RT wilujeng atuh. Mangga. Mohon. Mangga sadena. Mangga. Nah, ngopi heula. Karena ngopi we nu diheulakeun teh. Urang teh gawe teh can anggeus ieu teh karakter. Haus ieu capek urang teh terus nyider. Empek we lah. Mang, gawe jeung ngopi teh sabenerna mah malahan kudu loba ngopi. Nya sok atuh mangga kadinya abdi mah ai can anggeus teh sok tarapugu barang gawe teh. Cikan Ceu Eni, ieu urang bari diitung geura. Nya sok siap lah. Ai kanu hitung-hitung mah. Ceu Eni. Ngitung sorangan ya. Atuh da apan harus cenah cik Ceu Eni. Cikan lah yang Cikan sabaraha Ceu Eni teh? Lumayan we atuh Ceu. 150. Wis lumayan nya. Mang gedena eta Mang Hendra teh sing eta tah sing jelas nulis Ceu Eni manis di dinya Cikan teh. ari Ibu Imas. Aya kitu Ibu Imas. Aya Bu Imas mah mah. Aya. Sok cing sok. Aya nih. Sabaraha cing ieu teh? Sabaraha? 200. 200. Ceu Eni. Nah teu salah Ibu Imas mere sumbangan.
Ajang Agustusan 200.000. Teu apaan ieu geuningan? Da al sih ieu oge tuh. Nah, hanya Biru asa aneh. opat. Asa cang saya keneh abdi mah. Lantaran harita keur aya keneh salakina nya. Manehna teh tara nyumbang-nyumbang acan tiap Agustusan oge. Oret manehna mah. Oh gitu. Padahal pan harita mah usahana teh keur nanjung pisan kan? Coba Maunya. Kayak lamun kitu mah berarti ulah waka diumumkeun ka warga atunya. Boa-boa. boa-boa. Salahnya Mang nya. Heunya tuh ieu mah ieu di ieu deui lah Mang tong waka dicatatkeun Mang. Ulah waka tingtuna we heula eta. Simpen deui nya ieu mah. Waduh, Mak. Ieu meuni seueur kieu sampo cau. Rupina namanya panen di kebon ya, Mang. Terus cedede kemargi urang pan kedah motekan. Gaduh tanah teh kedah diolah supados aya hasilna tumuwuh tiasa dugikeun ka panen sapertos kieu. Beres. Pada dibagikeun, Mang. Mohon khususna kangge anu mariyogikeun cedede. Atuh abdi oge prayogi, Mang, upami kitu mah. Mohon mangga. Tapi kata kieu Mangnya punten pisan ieu abdi ngarewong ka dieu teh. Pamaksadaan abdi ka dieu teh kieu. Bade ngadegikeun sareng nyuhunkeun pamadegan. Ti Mang. Mohon. Perkawis eta Mang sumangan Bu Imas teh ya dina sumangan Agustus anjeunna teh maparin ageng pisan eta teh. Pan urang terang kaayaan Bu Imas ayeuna teh kumaha. Anjeunna teh nuju walurat pisan. Urang oge terang pan penghasilan anjeunna teh sabaraha sih upami icalan gorengan, tapi nah tiasa nyumbang meuni saageng kitu. Eta maksudna teh. Terus kumaha maksudna? Nya maksud abdi mah kieu. Kieu Mang nya. Kan Mang teh salaku pupuhu jamaah. Mohon. Kumaha upami diwartosan supados anjeunna teh rik-rikemi gitulah. Kumargi kan anjeunna ge mayogikeun biaya. Emang sih dikawit anjeunna dikantunkeun kabur ku carogena teh ya. Kan ekonomina teh ancur pisan, Mang. Bilih-bilih engke kapayunna anjeunna kalempohan deui. Itu maksud teh. Kieu cedede. Saleresna Bu Imas teh nuju ngalarapkeun pangandika Gusti. Di mana anjeunna nuju mintonkeun kaahengan kawasa Gusti. Anjeunna henteu gumantung kana dunya lahiriah, dunya berana. Anjeunna parantos ngalarapkeun naon anu diwulangkeun dina kitab suci, di mana dina kitab Markus disanggepkeun aya hiji randa. Masihkeun sadaya penghasilanana kanggo persembahan. Dah rupina Bu Imas sanajan nuju kalempohan tapi anjeunna nuju ngalarapkeun dawuhan Gusti eta. Gitu. Aduh, abdi asa kaisinan atuh Mang. Bawa-bawa abdi nyalira anu teu acan tumuwuh dina perkawis karohanian. Teu kitu cedede kumargi urang pan kedah tumuwuh teh ngabdi ka Gusti tapi tiasa babagi ka sasama. Oh, gitu mah. Nuhun atuh manawi kabagi abdi. Puji Gusti mah engke biasanya. Nuhun pisan Mang.